Jack, Hei, dia nongkrong siapa? mana wae? Biasa gawe euy. Aisyah si eta cenah anu bunghar cenah. Bae teh. Si Panji. Euy, Oh, balaga mana nih nama? balaga sok liwat ka dieu coba. Dagoan we, penta uduna. Kena raon yuk. Weh, bener deh. Hah? Si bos datang. Bos, ya bos. Nongkrong teh kopi-kopian acan Mana kumaha tuh ya. bos? Oh iya, mantap we. Rokok mah disebut kan atuh bisa batur. Oh, sok we. Wih, ieu HP-na 122. Bagi-bagi tuh Bang Harte. Kayak tuh kurang lah dibawa lah. Dibawa ke mana? Kemana ya orang yang milik ya. Masih kenangan milik nih. Masih kene beda tapi dah. Alhamdulillah aya di mana-mana ini mah. Amin. jelema teh ka mananya gitu tayangan teh meuni hese ya orang kan dia juga sugan aya kitu di dia ya Syukur ratmu sebenghar mah lakukan kabaturannya. Kang punten sia maneh di teteangan teh wae hese maneh mah bayar hutang maneh mah gaya we dihulakun HP mana HP ya mana mah pok iya hutang pan can dibayar sih ieu mah pokoknya ieu disita heula ku urangnya engke maneh geus boga duit rek engke sore rek isukan kakarek dibalikeun heuh maneh mah gaya dihulakun ih amit ih. Oh, si Oma sohoonya HP 122 rokok nomrakeun ka urang. Gede hutang sia mah ngirakeun. Menengiri dit HP oge di. Sia mah balik bisa. Terus cek mau balik cek. Oh, rokok urang atuh beak. Inyumnya urang. Eta mah eta atuh rokok urang eta eta menang nganyuk eta.